Hoi lur, ngesubrek can. Bisi teu nyaho subrek. Tah, di dieu tah tombolna tah nu warna beureum. Neng. Neng. Tadi neng, segera neng. Kenapa? Neng, saya bapak kopi neng. Yang ngopi yuk bapak ya. Kopi naon, Pak? Kopi rasa yang tak pernah bohong. Iya, tapi Bapak atau serius, Pak? Ih. Good day neng. Oh, tuh Pak, Neng berangkat besar kopi lainnya. Oh tuh, nade berangkat nak. Ah. Teh meser kopi. Kopi naon, Neng? Kopi teh. Barang, Neng. Izin bayar teh. Ini, Neng. Ini ya teh. Iya, sama-sama. Wah, cewek tuh. Sahanya. Aku gelis. Punten ah. Enggak, Neng. Duh, sahanya tadi awalnya. Ku gelis, Pan. Nih, cai. Sekarang udah banyak lah. Yang bersih. Yang Gus. Aduh, sahanya tadi awewe. Aing gak pikiran baik. Kaduhung aing terkenalan lah. Woi, Mat. Siada sangketeng bae. Siang alamun bae. Mulai di jalan geus moal kapan nih bae. Hei, sisiku balito. Ari sia keur mikiran naon emang, Man. Aing tadi neuleuh awewe lewat di jalan. Sahanya? Soalnya aing karek neuleuh. Oh, eta mah nu pindahan meureun, Man. Soalnya aing kamari neuleuh bapak-bapak jeung awewe mawa tas duaan. Emang yang pindahan itu, Des? Heuh, Man, aing kamari neuleuh aya duaan mawa tas. Oh, meureun nya. Gelis jasa soalnya. Sahanya ngaranna? Atuh teh nyaho we. Tanya ku sia sorangan. Justru aing udah balik. Aing ngising aing leumeung cia. Atas si sia ku balito. Kita balik lah. Neng, Nona. asa karak neuleuh Neng, warga Anjarnya Neng. Heeh, ah. Anu di mana emang Neng? Nanti wetan ah. Jeung saha Neng pindah ka dieu? Sareng Bapak Neng ah. Oh, jeung bapak Neng. Mohon ah area ke mana? Arek imah babaturan Neng. Ka dieu heula mampir ke mana, Neng? Kapan-kapan bae lah Neng. Anak imah babaturan Mohon atuh ah. Neng, awet masak kopina. Mohon Pak, warungnya jauh. Oh, aduh, tadi Neng saha nu di luar tadi asa suara bebadot. Eta si Bapak menitega, eta orang dieu Pak. Oh, baja teh bebadot. Oh, tuh geus geus seduh kopina di itu. Mohon Pak. Be, beli Be. Beli naon, Neng? Beli gula saparapat. Naon deui? Geus lah gula bae. Gula doang nih. Iya, tuh kajen, Bi. Yes. Berapa duit, Bi? 5.000. Ya. Bi tadi anu meuli ka dieu saha Bi? Anu mana, Arum? Anu tadi teh nu geulis. Oh, eta mah warga anyar. Oh, warga anyar. Heureum warga anyar eta mah. Tuh geus heula Arum dek balik. Neng.
Duh, iya betul. Bisa aja kompromi. Dar sapu lagi aing. Dar 7 mulut aing mah. Nah, coba bayang lah. Yang duit kabur deh, cuman deh buka duit ya. Siang itu udah subuhan baik. Assalamualaikum. Ah. Waalaikumsalam. Sia ulin bae masih ya. Ulin bae sih gawean sia. Nah, pagawean naon? Pak, tadi Arman katimu. Jeung warga anyar. Awewe, Pak. Geulis teu, Man. Ai si bapak kolot-kolot kunyoh-nyor. Ingat tak ka umur. Atuh bapak ge cager, Man. Emang sih lawennya di mana gitu? Tadi Pak di jalan, nanya ke Arman. Kata Arman gak sampai dagdug. Asola lijan. Kata si bapak. Nanaonan. Serius lah, saya nonol meureuran Atuh deuna, bapak masuk mimitian bae. Atuh deuna teh sia sampai dagdug. Buyuhan teh pupus gak teh sia man. Geus bae. Pak, untuk Arman lapar yuk, cendaang. Sudah, makan dulu sana. Ada bangkai beri di dapur. Si bapak, Arman mananya bener-bener. Inges lah. Betul lebih kutang kurak siar itu. Kebenaran Bon, anak itu ya. Kebenaran kunaon dulu. Jadi kides. Ieu, aduh. Kieu kunaon atuh Lung? Jadi kides. Si suku aing nyeri des, labuh di itu tuh. Dulu tuh diu. Hayu diu. Diu. Tadinya we. Ih. Tega amat sih ka aing. Ieu, diu na. Atuh aing malah lagaan Lung, sia kieu kebenaran bae. Tadi dinya Atuh sugan aing mah bener sih aing di video. diu. Tuh, ya tikoro sudah tamat. Cek kunaon Lung? Lah sia mah buah-buah kena kolorna Lung. Aduh, si Mabon, betul peka, aing kena keluar lagi henteu sia mah. Aing butuh cairan segar ye. Tuh, aya urut cai pelan. Dek teu sia. Tolol sia mah, aing sedang minum cai pelan. Hayang bong aing. Ari geus hayang naon tuh? Cenah hayang nu segar. Atuh aing bawakeun kan es ya bon. Es batu daek sia. Geus bawa ka dieu kajen. Cuma tadi geus bayan aing sia mah. Kalem atuh kalem, heuh, aing dicokot ye. Mana dia lah. Tangguhan. Si Bondes. Wah ngeleng malah. Aus aing ieu. Yo. Dah Lung esna Lung. Ih, lah repot bon. Kira-kira di jero bawa ka dieu lah. Lah, sia mah kadina ge. Nu kabeakeun doang Lung lah. Laju sia ka dieu perlu naon? Tutumbenan sia ka dieu. Angin hujan. Biasa bon. Jadi kides. Iya. Minjem duit cepet. Eta si sia Lung. Jeung naon emang na? Kota aing gak kota des. Aing diberi duit di mah, kucing doang. Ngalangnya nasibuna nak. Makanan saya des, kudu karunya ke aing. Jemankeun duit des. Ya Lung, kalem ih. Oh, paling dijeman. Kadang yang nyokot heula ka jero. Iya. Yang kiamat aing. Jangan bondes lah. Mau nyedas? Yo, langsung lah. Kereng. Naon sih naon? Cen nambah deui. Eta sendal sia pae jeung nu aing. Iya. Mau nyedas? Emang saya doang sih, batur aing mau sakartikeun. Oh, salam. Salam. Punten teh. Maunya teh ke mana? Dek balik teh matas meuli gula.
Mampir lah tuh teh ke dia. Tengah repoten teh. Kita atuh teh. Ke dia calik. Atuh teh. Ieu teh calik heula. Ieu teh. Teh tangguhan sakedapnya Anis hendak teh heula. Ih, tong repot-repot teh. Ih kajen teh Anis mah rasa pemenang ulin ke imah. Atuh. Mangga teh dia lah tina. Mun teh. Emang teteh nu ti mana? Nuti jarum mantas hendak teh minum. Ih, si teteh bisa bae. Ieu teh Anis nuti wetan. Oh, geus kebal di dieu teh. Cara ke kamari teh nyampe ka dieu. Kowa can kenalan. Tadi ngaranna Arum teh. Di Anis teh. Oh, alus pisan ngaranna. Nah, teteh bisa bae, teteh bisa sami bae alus. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Duh, iya, mata poe asa di bun-bunan amatnya. Istirahatlah. Mantap, seger, brrr. Duh, mantas minum kieu mah sok hareulap kana gawe deui. Sudah, sok deui lanjut gawena. Hari teteh di dieu jeung saha bae. Jeung bapak doang teh, hari itu teh gimana belah mana? Oh, itu teh belah ditu. Oh, di dinya, ke kapan-kapan ulin lah kadinya. Di teh Cina. Iya. Punten Neng nu garelis. Mangga Arya Asep mantas di mana? Biasa Neng, mantas konser di kebon. Kadi heula tuh nginum. Ih, kajen Neng, buru-buru. Cacing geus demo yeuh. Ih, teh si abisaan bae. Heula tuh, Ayo. Yuk. Ayeuna saha teh? Asep teh tetangga Arum. Ih, asa teu pantes urang nyebut ngaran bae nya. Oh, Nis, Arum nuk balik kerennya geus sore soalna. oh, atuh. Ulah pokoknya ke ulin ke mah Arum. Insyaallah. Assalamualaikum. Pitang kurak Arman kamu ananya di imah eueunya. Digawean ulin doang ibu dak. Coba lo koin jangan koin mah. Di kepang di tangkurak ayo. Awal ngikut tadi bayu. Sanya karena gulis pak, manis ini mah, doang bidadari. Tak, Allah mere jodoh bernya kayaknya. Panggil di jalan tadi, sana. Mudah-mudahan deh, kata jodoh aing ya Allah. Amin. Kopi dulu lah. Wah, tentang korak si Arman. Jangan halalnya jasa. Woi, sia ulin bae. Wanita di imah, saya dari budak mana ya? Di mana reja asa? Kemana dia kenal? Ngopi pak, ngopi bae sia. Sudah balik ke sporting has. Abang terus mikiran yang tadi pak. Pikiran awewe sih, gawe encan sia. Ajin pak, abang iyo. Coba katanya minta kopi dah. Ulah, naon bumbung. Saya kan kalau banyak amat. Amat. Mana yang nyantai yo? Dong, naon abang ikan sobok. Jadi anak model kumaha sih, aing krimina. Bae naon yang ngimpiannya. Tupugu, bapak miyun. Asal nama aing makin kaya bebas aing ingin sia jadi kalungnya pasti ya aing. Aing minta kopi dah kan Bong, kopi dari di imah.
Aing dengan sia wah kayak yuk tangkurak Arman kamana orang yang lagi udah beli dia dong lah Arman lah kamu injak amat ya bapak ta udah beakon mau nggak sangka itu eta si bapak itu mau kolong tuh masalah gelas namanya lunjak gitu bapak-bapak sia lunjak jasa sia jadi anak dia tak ulah nata sia ngalunya kakolot ada kuning aduh aingnya aduh aing kiri kanan kiri cobain dulu banget sia eta si banget kos centong padang bisa baik lah baik aing di imah sorangan bae sih ya ulin bae ayo baik kan Teh meser kopi. Kopi naon, Neng? Kopi hidung lah sana mah. action asal lari jalan si bapak udah sorry action eta si bapak nanaonan serius lah action mau meruran cut